ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Salajengna dina ieu majelis anu mulia umat Islam oge dulur-dulur kaum muslimin muslimat anu kalintang dicintai, anu kalintang dimuliakeun, anu sadayana teu aya nu diwilah-wilah kalintang didoakeunana moga wae sadayana sing mulus rahayu berkah salamet diijabah sagala pamaksadan, diluhurkeun darajat, dihampura tina sagala dosa perdosaan, ditutup sadaya kaaiban. Oge kenging syafaat junjunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah dina enggoning milari ilmu sing kengeng ilmu anu manfaat. Bidauh Imam Zainuddin Al-Mulaybari radhiyallahu ta'ala anhu dina nguningakeun faktor-faktor penyebab jalma bisa nepi ka Allah, bisa ma'rifat ka Allah, bisa ngalingihan darajat anu mulia. Jalma bisa ngaraih ridhona Allah, cintana Allah, ngaraih rahmat, keberkahan, pertulungan ti Allah anu sampurna. Awal perjalananana adalah nyar ilmu. Pangsaeutik-eutikna ilmu anu kudu disiar adalah tilu rupa ilmu. Hiji ilmu akidah anu pokok-pokok. Akidah yakni keyakinan kana wujudna Allah jeung kana sifat-sifat Allah kudu dikanyahokeun ku urang. Nu wajibna cek akal nu 20, nu sifat anu mustahilna lalawanan anu wajib anu 20, anu wenang ayana di Allah anu hiji, yakni wenang Allah midamel naon wae perkara nu mungkin oge teu midamelna. Pon kitu deui keyakinan ka nabi, ka seluruh rasul alaihimus salatu wassalam, seluruh nabi yakin kana diutusna para rasul ti golongan jalma anu jenisna pameget, anu wajib kasifatan ku tilu sifat pikeun para rasul, ku opat sifat pikeun tilu sifat pikeun para nabi, ku opat sifat pikeun para rasul. Tilu sifat pikeun para nabi, opat sifat pikeun para rasul. Yani anu opat sifat, hiji rasul wajib bener mustahil bohong. 2 rasul wajib pinter mustahil bodoh. 3 rasul wajib terpercaya mustahil khianat. 4 para rasul wajib nganepikeun risalah yakni syariat anu ku Allah diperintahkeun kedah disampaikeunana ka umat, mustahil aya nu disumputkeun. Taya para rasul 4 sifat. Adapun nabi aya anu teu aya di para nabi, di antawis nu 4 sifat nembe hiji sifat yakni nu terakhir. Sadaya nabi teu aya anu ditugaskeun ku Allah Ta'ala nyampaikeun syariat, karena Allah Ta'ala teu maparinan syariat anu diperintahkeun kedah disampaikeun ka umat ka para nabi. Khusus nabi
Adapun ka rasul aya nembawi di para nabi teu aya wajib tabligh. Sifat nabi teu aya wajib tabligh. Ai sifat rasul aya wajib tabligh. Nembawi di para nabi nu wajib dikanyahukeun sifatna teh saberiji. Tilu nu wajib mustahil lalawananana anu wajib hiji nu wenang. yakni nu wenang adalah sadaya nabi mungkin wenang kasifatan ku pirang-pirang sifat kamanusaan kaya tuang leueut oge teu damang anu enteng-enteng anu henteu matak ngurangan pangkat kanabian. Lamun bae aya kejadian berita tentang bahwa nabi kakenaan ku sifat kamanusaan anu ieu matak merupakan kekurangan dina pangkat kanabian, maka yakini bahwa eta berita mustahil, bahwa eta berita mustahil terjadi. Seperti para anbiya aya panyawat owah gelo atawa limperan sifat jelema eta teh ngan ieu ngurangan pangkat kanabian. Dan seperti para nabi kagungan panyawat anu mengerikan panyawatna ieu sadayana ya, mustahil. Sehingga kisah Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam dina sabar mantananana waktos nampi cocobi ti Allah Ta'ala dan tawisna panyawat sakumaha aya sebagian anu nyarioskeun mang tahun-tahun anu mana ieu riwayatnya sadayana teu bisa ditampi karena ieu ngurangan pangkat kanabian. Numutkeun para ahli kasyaf, para aulia Allah bahwa tedamangna Kangjeng Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam hanyalah 2 sasih langkung sababaraha dinten. Kitu sakumaha anu dijelaskeun ku Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh dina kitab Al-Ibris. Para nabi sadayana teu aya anu diperintahkeun nyampaikeun syariat karena para nabi ya ku Allah Ta'ala teu dipaparinan syariat anu mandiri, kitab samawi anu khusus sapertos anu dipaparinkeun ka para rasul anu kedah didamel pedoman ku umat. Teu aya nabi nu kitu. Adapun para rasul sadayana ku Allah Ta'ala dipaparinan kitab-kitab samawi anu 104 kitab termasuk sareng Quran. Ya ku Allah Ta'ala dibagikeun kitab samawi ieu ka sadayana para rasul. Ieu para rasul jumlahna aya 313 numutkeun sapalih riwayat 314 numutkeun sapalih riwayat 315. Setiap rasul eta pasti nabi, tapi teu setiap nabi adalah rasul. Seperti setiap nabi adalah wali, tapi teu setiap wali adalah nabi. Nabawi di sadaya para rasul aya kenabian, di sadaya kenabian aya kawalian. Di dieu Al-Imam Junaidil Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu dina dawuhanana sapertos dawuhan anu sanesna bahwa inna wilayah
inna wilayatal anbiya wal mursalin saestuna kawalianana para nabi para rasul afdalu min risalatihim eta leuwih afdal tibatan karasulanana. Kawalian anu aya di para rasul eta leuwih utama tibatan karasulanana. Ieu numutkeun dawuhan para aulia. Setiap rasul adalah nabi, setiap nabi adalah wali. Jadi setiap rasul oge nya nabinya wali. Kawalian pangna leuwih utama tibatan karasulan karena risalah kaputus ku wafat. Di mana atas wafat pun teu aya deui risalah. Adapun kawalian henteu kaputus ku wafat. Terus kawalian mah nepi ka kubur ge terus kawalian mah jalan terus. Tuh. Adapun risalah di mana wafat putus tos dugi ka wafat. Sadaya rasul ku Allah Subhanahu wa taala ditugaskeun nyampaikeun risalah ka umat, maka rasul wajib ditekadkeun ku urang sadayana kasifatan ku sifat tabligh. Tabligh teh ngadugikeun ieu risalah, tegasna syariat. Pon kitu dina akidah adalah aya akidah samaiyat, yakni akidah anu termaktub dina Quran, termaktub dina hadis-hadis sahih, tina berbagai perkara anu wajib ditekadkeun. Ia disebut aqaid samaiyat. Kurang wajib dikanyahokeun. Lajeng nu kadua nu wajib dikanyahokeun teh ilmu teh adalah ilmu tasawuf anu pokok. yakni tasawuf pokok adalah nganyahokeun sifat-sifat ati, tingkah ati, akhlak ati anu terpuji, anu mangrupakeun pokok, oge mersihan ati tina panyakit-panyakit ati nu tercela nu mangrupakeun pokok. Terus dirinya ngupayakeun nganyahokeun cara-carana ngadangdanan ati, ngayakeun ieu sifat anu terpuji dina ati jeung mersihan ieu kokotor tina ati. Ta ieu ilmu tasawuf ieu anu pokok. Ieu wajib. Ieu leuwih wajib tibatan nganyahokeun hukum fikih. Leuwih wajib tibatan ngajalankeun hukum fikih dhahir. Lain hartina fikih meunang ditinggalkeun. Nu katilu nu wajib teh adalah nganyahokeun hukum fikih anu wajib. Yakni muamalah hubungan urang, gaul urang sareng Allah secara dhahir, gaul urang sareng makhluk secara dhahir, ku ibadah-ibadah, praktek-praktek ibadah anu dhahir seperti salat sareng sagala masalah anu berhubung jeung salat, seperti puasa jeung sagala masalah nu ngahubung kana puasa, seperti zakat, haji, seperti rumah tangga, seperti perekonomian jeung sagala masalah anu berhubungan kadinya, seperti siasat Islam anu jeung sagala masalah anu hubungan kadinya. Ieu diatur sadayana ku syariat, diatur sadayana ku Quran, diatur sadayana ku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan kitu dina akidah ieu sadayana parantos dipatok ku Quran sareng sunnah. Pan kitu deui dina tasawuf ieu tos dipatok ku Quran jeung sunnah, sehingga moal aya hiji akidah, moal aya hiji masalah dina akidah, moal aya hiji masalah dina tasawuf, seperti moal aya hiji masalah dina fikih anu
tanpa isyarat tina Quran sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu saeutik jelema anu naudzubillahi min dzalik suul adab tina kabodohanana tuluy nyangka ahli tasawuf teu bersandar kana Quran jeung hadis, sulaya tina Quran jeung hadis, padahal tasawuf adalah perkara nu leuwih wajib tibatan fikih. Sakabeh amal ati eta ittifaq kabeh ulama leuwih utama tibatan kabeh amal badan, hatta jeung salat sekalipun masih kena unggul amal ati. Matak mesing salat geuningan ari atina ngaco mah salatna bisa teu diterima. Tuh. Salat adalah amal nu leuwih unggul ti antara sakabeh amal badan. Ngan lamun dibandingkeun jeung amal ati maka moal aya anu nepi kana agungna unggulna amal ati, karena pokok pangkalna ditarima na amal alus jeung gotena amal kumaha hatena. Boleh jadi ningali rupa dina zahirna ieu teh istimewa ibadahna hade, tapi ternyata sabab ati na anu goreng teu ditarima ku Allah taala. Al Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu dina bab ikhlas dina Ihya juz kaopat mantenanana nyumpingkeun hiji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa junjunan dadauh awwalun nasi pangheulana jelema nu dihisab yaumal qiyamah salasah ayat 3 jelema. Hiji al-alim jelema anu boga ilmu. Pangheulana dihisab adalah golongan ulama. Didinya aya ulama anu salamet, aya ulama anu cilaka. Kumaha anu cilaka? Allah Subhanahu wa taala dadauh aranyeun kabeh he ulama-ulama dawuhan Allah taala naon geus diperbuat ku aranyeun kabeh ku wasilah ilmu kami. Maka para ulama pada ngawaler sadayana teu aya siang teu aya wengi kecuali ku abdi dipinuhan ku ibadah kagamparan. Ceuk saha? Cek ulama abdi ngaos ka ditu ka dieu siang jeung wengi ngabangun pasantren, majelis taklim, tabligh akbar jeung sabangsana, muruk mitutur ka jelema, berusaha abdi supaya jelema ngarti lewat berbagai media. Kumaha walaran Allah taala kadzibta bohong sia. Fataqulul malaikah lajeng para malaikat oge sadayana nu nyaksian harita pada nyambut saur malaikat kadzibta bohong sia. Allah Subhanahu wa taala jeung ladauh ka ieu para ulama anu kitu. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala maneh apan ku ilmu maneh ibadah harita maneh hayang katingali ku nu sejen. Maneh hayang katembong, hayang kapuji, hayang disebut maneh teh ahli amal, maneh teh ahli ilmu, maneh teh tuh maneh teh ulama. Pan ieu geus disebutkeun ku jelema ka maneh. Jelema geus ngomong kitu pan ka maneh eta walesanana ngan sakitu teh aing eueuh. Geus sakitu walesanana. Pan maneh hayangna kitu. Pan ku jelema maneh geus disebut kiai haji, geus disebut dipuji, maneh teh geus disebut naon disebut. Geus disebut Pak Ustad, disebut mama, disebut buya, disebut kersa ajengan jeung sabangsana. Ku peperepatan maneh ngaji, maneh ka ditu ka dieu aya dina ati maneh kahayang teh lain ka kami. Tidinya ieu ulama digiring asup kana neraka. Terus dipanggil deui nu kadua adalah jalma-jalma anu ku Allah Subhanahu wa taala di sugihkeun hartana. Bala leunghar
Dawan Allah Ta'ala aing geus ngabeungharkeun sia. Kabeungharan anu ku aing dibikeun ka sia ku sia dipake naon. Ngomong ieu bungar abdi teh ya Allah siang wengi abdi jariah ka ditu ka dieu seueur masjid nu tos dibangun ku abdi, pasantren nu tos dibantu ku abdi, para ulama lajeng nu tos dibantu ku abdi, fakir miskin nu tos dibantu ku abdi. Seueur Gusti abdi teh alhamdulillah. Dawuhan Allah kadzibta bohong sia. Fatakulul malaika kadzibta, saur malaikat disambut ku malaikat bohong sia. Sia dina ati sia barang bere kaditu kadieu teh aya make jeung hayang kapuji ku batur, hayang katembong ku batur, hayang katingali ku batur, hayang kapunten ku batur. Akhirna cilaka kana neraka. Nu katilu nu dipanggil teh nu jihad fi sabilillah anu perang. Sehingga maut di medan perang, syahid cek paningali umum. Panggil ku Allah Ta'ala, dawan Allah Ta'ala aing geus ngajadikeun ka aranjeun kabeh syuhada. Ku anjeun kabeh ieu kasyahidan dipake naon? Abdi Gusti wengi siareung siang teras-terasan abdi jihad dina jalan Gusti, abdi kakidul kakaler ninggalkeun itu ninggalkeun ieu, abdi teh teu keung ku maot, abdi teh karana abdi melaan agama Gusti. Dugi ka abdi maot aya nu nembak maot, abdi terbunuh di medan perang maot, abdi dibom maot, abdi ku pedang jeung sabangsana. Lajeng Allah Ta'ala dadawuh kadzibta bohong sia. Fatakul malaika kadzibta, malaikat nyambut dawuh malaikat kadzibta bohong sia. Dina ati sia harita hayang katingali kagagahan sia ku jalma-jalma. Oh saya nu paling gagah, saya tidak takut mati, saya lihatlah saya tidak takut mati. Tuh eta perasaan kitu kepenak sadayana ge ku Allah Ta'ala, zahir dimungguh Allah Ta'ala sehingga dibohongkeun ku Allah Ta'ala. Padahal cek paningali jelema mah ieu teh mati syahid. Padahal cek paningali jelema mah ieu teh tukang ibadah berang jeung peuting. Padahal cek paningali jelema ieu teh muruk mitutur di ditu di dieu. Mawi tingkah ati, amal ati, ikhlas, khusyuk, handap asor, hilim, sabar, tawakal, sieun ku siksa Allah, cinta ka Allah, gede pengharapan kana rahmat Allah. Ya tingkah-tingkah ati teh mangrupakeun perkara anu leuwih wajib, leuwih penting tibatan sakabeh amal zahir. Tapi ingat lain hartina menang ninggalkeun amal zahir. Seperti sebagian anu ti soledat ati we dibersihan, penting nama abdi membersihan ati we, tara gerah geureuh ati abdi tara suudon, abdi teh kitu tara goreng sangka ka batur, tara ngupat simuat kitu. Keun itu salat mah kitu. Abdi teu salat, abdi teu nutupan aurat, abdi henteu zakat, abdi teu puasa, teu munggah haji ya. Da musing salat oge loba pahaji bu haji anu atina goreng sangka wae, gawena ngupat simuat ya, atina kotor keur naon musing salat oge ari atina kotor mah ya. Ieu duanana pada salah. No atina dibersihan tapi amal dohirna teu ngagugu ka Allah eta teh kotor. Cilaka. Anu amal dohirna kitu teu ngajalankeun biasa tapi atina kotor eta ge cilaka. Nabawi ieu ilmu ati, ilmu wajib dikanyahokeun, ilmu syariat, ilmu fikih pun ilmu anu wajib dikanyahokeun. Ieu ti luarna ilmu sakumaha anu sering ku pribados diuningakeun ka sadayana, ieu heulakeun ku urang sadayana kudu dikanyahokeun. Tong waka macem-macem neangan ilmu teh. Dina nyita waktu, nyita pikiran ulah waka macem-macem bisi kaburu paeh.
tong ngalalebar hirup teh mahal teh. Tuluy ku urang dipake nonton TV sabaraha jam, ku urang dipake ngobrol sabaraha jam. Coba lamun 2 jam nu dipake nonton TV, ku urang teh dipake mikiran ilmu anu wajib nepi ka urang ngarti bener kadinya. Tuluy ku urang dipake ngalatih diri urang, ati urang nepi ka hiji weh sifat ati nu mulia teh nerap dina ati urang. Tuluy urang diajar ngadidik badan urang hiji begitu tah nu 2 jam paragi nonton TV teh dipake ngalatih badan nepi ka bener tah akhlak dohir urang nu wajib-wajib heula nu wajib-wajib. Ieu sadayana awal perjalananana teu bisa lamun teu ngagali heula ilmu. Mawi di dieu ilmu engke dibagi 2 tingkatan, beh dituna dibagi 3 tingkatan. Aya ilmu anu ukur wajib, ilmu anu wajib ieu, ilmu ibadah nu wajib, maka urang kaasup kana golongan abidin, jalma anu ahli ibadah. Teu kaasup urang kana golongan ulama, teu kaasup urang kana golongan ulama. Tangke ilmu teh leuwih tinu wajib, nyaho nu sunat, nyaho anu keagungan keistimewaan itu ieu jeung sabangsana rahasia-rahasia agama nyaho tah kakarak urang bisa asup engke kana kelas ulama sabada nganyahokeun ilmu ibadah anu wajib. Tuh di mana geus asup kana tingkatan ulama di dieu maka kengeng kedudukan di mungguh Allah taala asal ikhlas lillahi taala. Jadinya naik deui ke ilmu teh adalah ilmu al-fuyudatur rabbaniyah wal asrarul ilahiyah. Tuh ilmu asrar kapangeranan ieu mah ku Allah taala dipaparinkeun ka orang-orang tertentu di golongan hamba-hamba Allah anu dipilih ku Allah, yakni nu disebut para wali teh. Ya, nu disebut para wali teh. Kartos setiap wali eta ulama pasti, tapi teu setiap ulama adalah wali. Adapun dina dawuhan Imam Syafi'i sareng Imam Hanafi bahwa ulama adalah wali, yang nu dimaksud adalah ulama-ulama akhirat. Ahli ulama akhirat mah anu disebat ku Allah dina Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Da eta mah atuh nepi kana darajat kawalian, di mana ulama make ilmuna tuh nyucikeun sakabeh sirna rahasiana disucikeun kabehanana, maka bakal asup ieu ulama kana darajat kawalian, di mana geus nepi kana darajat kawalian ieu yang ulama tuh tak ieu asup kana ulama anu dimaksud ku Imam Syafi'i sareng ku Imam Hanafi. Kartos ente tuh ya ilmu-ilmu nu kada itu di mana asup kana ilmu wilayah geus teu mampu sakabeh ulama, teu mampu kabeh ulama ngiring lebet kana medan ilmu wali, teu bisa. Ya ulama geus teu bisa komo nu awam. Ulama wae geus teu bisa komo nu awam, karena ulama sadayana ningalina kanu dhahir-dhahir. Ulama sadayana ningalina kanu dhahir-dhahir. Itu ari para aulia anu teu katingali kunu dhahir, teu kaudag ku pemikiran anu umum, kauninga ku para aulia Allah. Allah Subhanahu wa taala ngunggulkeun darajat ulama. Allah Subhanahu wa taala ngaunggulkeun darajat jalma-jalma nu berilmu kalawan ilmuna Allah di atas ilmu anu pardu. Awas ya, adapun jelema nu nguasai ilmu nu pardu tuluy ngajalankeun maka eta asup golongan naon cenah? Abidin, anu tukang ibadah.
Maksud tukang ibadah teh lain ibadah teu make ilmu, ibadah make ilmu, dai teu make ilmu memardud sukuma anu diisyaratkan teh ku Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sakur jalma anu amalna teu make ilmuna maka amalna ditolak moal ditarima ku Allah taala. Nu kitu ngaranna hese gawe teu kapake. Wayahna kudu ngaji nu fardu heula. Tuh, taken nengkat we tuluy we ngaji nyaho we kana sunat nyaho kana pirang-pirang hikmah tina syara ieu, maka di dia asup kana golongan anu didhawuhkeun ku Imam Zainuddin, fali alimin fadlun alaman ya'budu fadlal buduri alal kawakibi fil jala. Nu alim boga keunggulan di atas tukang ibadah anu ibadahna make ilmu, seperti ngunggulanana cahaya bulan purnama kana cahaya bentang. Oge dawuhan Imam Zainuddin, innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hattal huta ma'nam lil fala. Innal ilaha saestuna pangeran tegesna Allah, wa ahla kulli samaihi jeung ahli sakabeh langitna Allah, wal ardi jeung ahli sakabeh bumi na Allah, ti bumi pangluhurna nepi ka bumi nu katujuh panghanapna, hattal huta bahkan na lauk-lauk cai anu aya di cai, maknam lil fala sarta sirum-sirum nu aya di tegalan-tigalan, kullun kabehanana yusalli pada salawat ya habibi he kakasih kaula alalladzi kajalma qad allama anu temen-temen geus ngawarahkeun eta jalma al khaira kana kahadean al unasa ka jalma-jalma nu sejena muhassilan bari ngahasilkeun ieu ilmu kana ati jalma-jalma. Ya keur para ulama tuh bagja kacida mun nepi ka kitu ya, bagja kacida mun nepi ka kitu. Moga-moga we atuh teu ka udag ku urang anak incu urang matak tilu leutik keneh sina diajar ngaji, kudu tilu leutik keneh sina ngerti kana hukum, tilu detik keneh sina nyaho kanu wajib, kanu haram, kanu sunat, kanu makruh, kanu wenang ti budak keneh pribados. Waktu ke Mekah tahun 83 pamit lepat lajeng ngobrol sareng Said Maliki di Bumina. Jadinya Said Maliki naros kapun lanceuk suruh Said Maliki anjeun haji naon, suruh perlanceuk haji ifrad. Dawuh Said Maliki apan tamatu dina madhab Syafi'i eta leuwih utama tibatan haji ifrad. Saur Said Maliki maksud Said Maliki dibalikeun nyobi. Tuh, tidinya aya murang kali kira-kira umur 4 tahun. Eta murang kali teh lumpat. Meureun tayohna ngupingkeun eta murang kali lumpat teras nepak kana pundakna Said Maliki. Abuya akhta'ta. Abuya salah cenah abuya. Saur Imam Syafi'i mah anu leuwih utama teh ifrad sanes tamatu. Subhanallah tuh. Budak umur 4 tahun geus bisa kitu. Geus ngarti kana hukum, ditepak Said Maliki kasaksian ku pribados. Padahal Said Maliki mentanana bade nyobi itu maksudna mah kitu. Daun Said Maliki nya cenah naam. Ayeuna di zaman urang sadayana kapeung-kapeung teu saeutik jelema nu geus disebut ustad ti heula. Kaburu aya nu nyebut ustad tuluy nyaho kana sebagian masalah hukum tapi teu nyaho kana hukum-hukum nu sanesna. Ayeuna geus kaburu disebut ustad, geus kaburu disebut ustadzah. Ieu sebenarnya penempatan gelar yang salah. Penempatan gelar yang salah ieu teh nganggokeun acuk jenderal anu bintangna 4 ka tukang ngarit. Ya, gitu. Atanapi kopral, ya kopral dianggoan acuk jenderal. Ya, hal anu menyimpang. Ya bisa jadi penipuan pikeun masyarakat. Oke bisa jadi
hal anu melemahkan daya dorong masyarakat kanggo ningkatkeun ilmu. Masyarakat teh boro-boro hayang bisa ngaji, ajol-ajolan, pemuda-pemudina hayang bisa ngaji, barudakna hayang bisa ngaji, karena ningali tingkatan nu disebut maha guru na teh ngan sakitu ilmuna. Aya soteh daya semangat hayang bisa ngaji di mana orang ningali anu ilmuna begitu luas sehingga wah ke orang teu kaudak bijil we semangat jadinya hayang euy nurutan siga kitu hayang siga kitu biji jadi dorongan ku sabab ayeuna seueur nu salah penempatan gelar akhirna lemah dina hati masyarakat sehingga masyarakat teu mengenal luasna ilmu kecuali naon nu kapanggih ti ustadna masing-masing anu eta teh hanyana teu kepicikan dina wawasan ilmu pengetahuan. Mawi orang sadayana tong liren terus nyiar ilmu supaya orang uninga karena betapa luasna ilmu Islam sehingga orang teu perlu deui ku ilmu nu sanes sakumaha dawuhan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu dina qasidah mantanana qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Teman-teman geus nyukupkeun ka kami ilmu Rabbi, ilmu pangeran kami. Min suali tina kami tu nyatanya kasih A jeung kasih B. Waktiari jeung tina kahayang kaula, hayang itu hayang ieu geus atur ku ilmu pangeran kami. Cukup. Boga ilmu ti Allah geus cukup, teu ngabutuhkeun ilmu lati profesor itu, walati profesor ieu, walati doktor ieu, walati henteu. Teu ngabutuhkeun filsafat, teu ngabutuhkeun naon namina teh pemahaman, teu ngabutuhkeun ilmiah, ilmu pengetahuan dari siapapun karena Allah Subhanahu wa taala geus masihan ilmu ka kami kalawan ilmu anu maha sampurna. Kan umumna umat Islam anu teu nyaho karena kurangna nyar ilmu. Teu kasangserem nyar ilmu teh naon jadi sabab hiji magodaan loba, kasibukan duniawiyah teu eureun, katamah pemancingna teu aya. Pemancingna teu aya. Dek kumaha atuh ai pemancingna teu aya Mas? Saha nu bisa ningali kana istimewana makom jeung kedudukan wali di zaman urang? Di zaman baheula jelema pada hayang jadi wali karena ningali kehebatan wali. Parang hayang jadi ulama karena nyaho kehebatan ulama. Ayeuna rek hayang jadi ulama kumaha? Naon sababna? Sabab kehebatanana parantos mulai teu aya karena tadi geus meuli salah menempatkan gelar. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah diteraskeun dina majlis nu bakal sumpi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمريت كنفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء أمير ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمريت كنفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمريت كنفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي
معادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري يسير الأمر علينا سرعتان إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعتان إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعتان إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما. الفاتحة.